Hajat. Mangga papayu nangan Pak Hajat. Kukudaan heula Mang Otong goyang. Alah. Ari Mang Otong resep goyangna Sumedang seni bangreng kuda renggo barang di arak-arakan nungaran kuda sunatan kuda moyeng saiga dari dadali dicekal Mang Otong kuda geus ngerti irama nurutkeun moyeng dawa anu ngaran igel-igelan kepakeungan Pak Haji Repi anu mana Pak Haji aya Pak Haji kuda moyeng disangikeun langsung naik Pak Haji bari dadali dicekel Pak Haji Repi kuda geus ngerti irama nurutkeun moyengna jalma Mang Otong Mang Otong ya bu ya tebang Mang Otong Pamandor bonusnya ada lagi Pamandor budaya kota Sumedang seni bangreng kuda renggo barang di arak-arakan nungaran kuda sunatan kuda moyeng disangikeun bari dadali dicekel deui kuda geus ngerti irama nurutkeun moyengna jalma anu ngaran igel-igelan kepakeundan kepacamat ngahibur budak sunatan pacamat suka bunga susurakeun pacamat kuda moyeng disangikeun bari dadali dicekel pacamat kuda geus ngerti irama nurutkeun moyengna jalma pacamat pacamat terus pacamat anu pambageurna pacamat sehatkeun pacamat iji deui atur nuhun pacamat kuda lumping aduh alari kusina diigelan ku anu tumpakna sanes api sampai palamar selina bohong nu kapungkur kunaon teh dijadikeun anu ujung hoyong deui ngalabu wasaliana hoyong di bonus di wadahan kana kantong ditalikeun sanes api Pak Otong nampik palamar Pak Otong bohong nu kapungkur kunaon teh dijadikeun Pak Otong goyang Pak Otong pacamat anu biru aya keneh pacamat aya pacamat goyang geus Kanada waktu penting harita hate asa sugema penting anu mimiti anjeun abdi ngahiji penting harita anjeun
Pak Camat, Pak Mandor, Pak Otong, semua barang ring-ringannya silakan kembali.